sumpah atau mensumpah ya sama. Wida parola tatkala wis ngaku sapa mudahnya alaihi wong kang den dakwa apa alaihi sabata maka tumetep apa hakku hak bila hukmiyin kalau ada hukuman wa isa kata lan lamun repe ya mudah alih anda jawab bisa kina jawab dakwah amarohum maka kudu marentah ing mudah alih sepal kodi hakim bihi kalawan jawab wilam jasalan senajan orang meminta sepal mudahnya wong ngadawa tentang ngejawab paling sakata mangkalamun repeh kene yang mudah alih pakamun kirim mangkau utawi mudah alih ikut kaya kang ingkar mangkau utawi mudah alih ikut kaya kang ingkar paturadu mangka den tawarkeun maka den pentokeun alaihi ngatasé mudah alih apa ayam sumpah paling sakata mangkalamun repeh kene ieu mudah alih aidon kalawan mani walam yadhar hale orang adohin apa sababu sababe sakata panakilun mangkau tai mudah alih iku kang mangpan kang mungsumpah payah liku mangka kari-kari sumpah sepal mudah wong ngadakwa kuyamin marbudah teh sumpah nu dibalikeun lantaran si mudah alih namun sumpah malahan disunat kudu 3 kali nawarkeun sumpah hakim kemudah alih mendepeh kene teh dohir sabab repehna seperti bodoh atau luas maka sumpahnya dibalikeun ka si mudah Wainan karo lan lamun ingkar ya si mudah alih lan lamun ingkar ya si mudah alih Kusturi to mangka den syaratkeun apa ingkar ing dakwaan maksudnya dakwaan jadi mudah ambil ingkar ing dakwaan kang udunya kang den dakwah mudah alih nyata semah wajauhu lan wajauhu wajai lan kira-kira juji emah lan ingkar kira-kira juji emah intaja alamun kajujuj ya emah jadi lamun ingkar teh kudu jujujnya lamun mudah abihna perkara dakwahna berjujujna contoh lamun dakwah 10 ya maka anda cukup mudah alih ngajawab atau sumpah kulafat itu wajib mayar 10 kaulah sehingga kan kudu ngucap lapan jeung sawarena tina 10 karena nuri dakwah adalah tindakan 10-nya adalah juz tina 10 kabeh makanya itu wajib mayar 10 jeung sawarena tina 10 jawabnya gitu paling dah mangkalamun ngadakwa eta contohnya paling dah mangkalamun paling dah mangkalamun ngadakwa ya si mudahnya alaihi
Lianna mudaiha karena satunya wong adakwa ing asro iku mudai kang adakwa likuli jujin kanggo saban-saban sayui minha saking asro kala buddha maka kawasa ora iku maujud ayu tobiko saking yenta ngamu apa kotan yo yamin nyata ngamu apa kotan opo al inkar ingkat wal yaminu lan sumpah dakwahu ing dakwaane mudai kain halapa mangkalamun sumpah yung mudai alek ala nakbil asaroti ing atase nganapikeun 10 waktu sorolan ngaringkeus yung mudai alaihi ing atase nabil asaro panakilun mangkal tay mudai iku kang mangpan ama saking hutang dunaha kang sahadapun asro jadi lamun mau ditampi 10 kaula mah teu boga hutang 10 dina artian mangpang karena sahadapun 10 bagi salapan boga hutang 10 kaya ripo mangka sumpah sepal mudai wong ngadakwa alasti kokima ing atase ngahat hutang dunal asroti kang sahadapun 10 waya huduhulan ngalap yang mudai ing madunal asro di anan nukula karena satunya mangpang anil yamini saking sumpah iku kal ikrori kaya ikror bae jadi lamun salah dina ngucap kalau mah teu boga tang 10 berarti salapan mah boga 8 7 maka sumpah dibalikeun ka si mudai ngaha hutang emang 10 salapan jadi kurang dari mata kondis lamun sumpah kudu sumpah kalau mah teu boga hutang 10 jeung sawarehna tina 10 jujur-jujurna kabeh awidaa atawa lamun ngadakwa atau lamun ngadakwa ya si uwong malah ing harta si wong ke si mudai nya kasih mudai alih malah ing harta mudopan hale kang den sarandekeun disababin kadwe sabab ka akrod tuka kada kaya lapan akrod tuka kada akrod tuka ngahutangkeun ing sira kada ing mangke bisa 10 tuh eta sabab hak nyata ngahutangkeun kita lakukan sababna kapahu maka cukup ing mudah aleh fil jawabin dalam ngajawab dakwaan atas tahi korang ngahak siro anta tegese siro alaya ing atase ingsun sayan ing sawiji-wiji layal jimuni atawa lapan layal jimuni ana wajib ingsun apa taslimu sayin masrah dan sawiji-wiji laika maring siro lawi taropalan mengaku ya si muda'ale lamun ngaku si muda'ale bihi kalawan sabab seperti warna hutang wada'a lan ngaku ya si muda'ale muskiton ing anak kang ngugurkeun perkara kang ngugurkeun hutang Suliba mangka kuduan puri yang mudah alih bil bayyinati kalawan saksi walau ida'ala lamun ngadakwa ya si uwong sebagai mudai alaihi ngatasi mudah alih wadi'atan ing titipan kala yakin maka cukup kil jawabin kalau ngajawabe lapola pad layal jimuni taslimu layal jimunal wajibin sunapa taslimu masrah bala
sababna titipanya. Ayo laporan kudu dan sumpahan ya semuda aleh. Dan kudu dan sumpahan ya muda aleh. Kama aja bakaya jawabani muda aleh. Ayo tabi ko dapat yang ngamu apa kota dapat yang sarua opal hapus sumpah jawabain jawab dakwah. Walawir dahal namun ngaku lan namun ngadakwa ya si wong alaihi ngatasi muda alaih malah ing harta. Paankaro manggar kali ingkar ya muda alaih. Watolabalan murih ya si wong minhu saking muda alaih al-yamina ing sumpah. Pakola mangkar ngandika ya muda alaih la ahli pona sumpah ing sumpah. Wa watil wis awe ingsun almala ing harta. Wa ato almal hare wa ato hale aweh yang muda aleh almala ing harta. Lam yal jambu makana wajib iku wong apa kabuluhu narimane mal. Men goiri ikrorin saking ora ngaku muda aleh maksudnya kopi muda aleh. Walau lan menang kadang apa tahlipuhu nyumpahane muda aleh. Paruna tawi kala iki ku cabang sawijala udah wida alamun dakwa ya si uang alai ngatasnya muda alai ayanan ing ayan. Pakola makanan dikaya muda alai laisat orang nono i ayan ikuli dimilikan wa ingsun. Awliya tawala padiya utawi ayan iku lirojulin dimilikan oleh wong lanang. La arifu ana kenal ingsun ing rajul. Awlibni atawa dimilikan oleh anak ingsun atifli kang bocah. Awakun atawa iku hak tawakuf. Al fuqara ing atase pepe wong fakir. Aw masjidin atawa ing atase masjid. Kada hale kaya kitu wa hale utawi muda aleh iku nadirun kang ngurus ing dalam wakaf. Malaso mangke kau kang wis iku anahu satune kalakuan. Iku latan sori porno mengo. Porno mengo palusumatu papasiaan perpaduan. Anu saking muda aleh wala tunjak wahal ana den pocot apal ayen minhu saking muda aleh bal yuhaliku balik takun nyumpahan ing muda aleh sepal mudahi wong ngadawa anahu ing satune muda aleh iku layal jamu ana wajib ing muda aleh apa taslimu masrahkeun lil ayen kadue ayen. Roja'a ayyukirra karena kearep-arep yang tanaku ya muda aleh. Au yang kila atawa mung sumpah yang kata atawa mung sumpah ya muda aleh. Payah lipu mangka payah lipat. Maka sabab jadi sumpah. Soal muda ini wong ngadakwa kusumpah dibalik. Batas butulan tumatap lau kadang mudahnya awal ainu ain. Fil awal lain dalam masalah kang awal loro. Dina masalah lastuli atau hiya lirajulin la arifu. Wa badalulan opo ganti
Kedelapan hiya libni tipli al-waqfunnya lahiru lati karena ngahalangan filbaqiyati ngelam sakarine nyata libni tipli teh awyukima tawa ngajenengkeun atawa sabab ngajenengkeun sepoal mudanya wong ngadakwa bayyinatan ing saksi anna hari satune ayan iku lahu dimilikan bil mudai walau asara lan lamun mayangkeun sepoal mudai wong kang den dakwa apalahi ala sukutin ing atas sarepeh anjawabin ado saking ngajawab dakwaan ado saking ngajawab dakwa kadue dakwaan panakilun mangkawatai muda ala itu kang mangkang kang mung sumpah in hakamalah menusna hukuman sepala kodi hakim binukulihi kalawan mangpange yang muda ala lalu hukuman pang sumpahna dibalik ke kamudae atau tersumpah daya saksi mudae wa idadaya lan tatkala siri dakwa lan tatkala ngadakwa mudah ais nani tegese wabroro ay kullun tegese saban-saban sawiji min huma saking isnani sayan ing sawiji-wiji piya disalisin kang dalam tangan kang tilu ieu mah mudahnya aya dua ngadakwa mudah aleh aya hijinya teh orang ketiga ya salis lam yusnidu sana lam yusnidu kang ora ana nyarandekeun ieu salis ingse ila ahadihima maring salah sawijine isnani qabla bayyinah ing dalam sadulunge tumeka saksi wala ba'daha ing dalam sausene bayyinah wa qomale ngajenengkeun yes isnani ay kulun tegese sapa saban-saban sawiji min huma saking isnani bayyinatan ing saksi bihi kalawan se sakoto mangka gugur ieu bayyinah roro saksi dua dita'arudi maka nasri pelawanane ieu bayyinatan wala murajahun la'ana kang den unggulkeun iku maujud pakana mangka ana masalah iku kamala bayyinata kaya ana saksi iku maujud aina koro maka lamun wis ngaku wis ikrar kepodo jadi kang duwe ngabawah tangan jalma katilu teh anu jadi mudah ya hadihi maka duwe salah sawijine isnani qabla bayyinati kan tetep ing dalam sanilungi itu maka saksi au ba'daha kan dalam sawisane bayyinah jihad maka kuliah unggulkeun apa bayyinatuhu saksine ahad karena aya ikrar ima kumpul antara ikrar jeung saksi awid dahaya tawalamun ngadakwa wong roro sayaning sawiji-wiji jadi akan sudah ing dalam bawah tangane wong roro saisna wa apa mahale ngajenengkeun ya wong roro bayyinatayani ing saksi roro saksi lan dijenengkeun dua anak bahwa mangkawatawi saya ikulah rumah dimilikan oleh wong roro idlaisa kana orano sopo ahaduhuma salah sawijine wong roro iku aula kang lebih utama
Amma di dalam yakun anapun tatkala orang ono yose iku biya di ahadin dalam bawah tangan wong sawiji saking wong loro wasahidatan nyakseni sapa bayinatu kulin saksi saban-saban sawiji lahu kadwe se atau lahu kadwe ahad bil kulli kalawan sakabeh Bayin alu mangka dan anda diakat ya se bayin aku ma'ilok antaranya wong loro Lima jadi dibagi dua seri dakwah tapi intinya bawah tangan dua anak wa mahal tasakuti lan utai panggonan sili gugurkeun dua saksi iku ida waqa'a tatkala tumeka apa ta'arudun pelawanan sulam yatamaya di dalam sakira-kira orang yang narima beda apa ahaduhuma salah sawijine wong loro yumrajahir kalawan kalian unggulkeun wa illa dan lamun ana ta'arud kudima mangka kudu diminakeun di ahad bahwa lalu tawi murojah anu sok diunggulkeun nya saksi nu sok unggul yang kalau saksi unggul dua nang ngajinangkeun saksi setelah saksi nomor ku bayanu nakil milki metelaakeun pinahe milik ngalihe milik terus ngalihe milik cuma yadu mangka kali-kali metelaakeun ngabawah tangan pilih ing dalam se mudahi kade wong aku au lima atawa kade wong mudahi kade wong milik wong kadawa au lima atawa dimilik kade wong akor kang wis ikrar kang wis ngaku yasiman lau kaduwe se lahu dimilik kade man bihi kalawan se awil takola tau singali lahu kadwe manin saking ahadun cuma syahidani maka kali-kali saksi loro masalah upamanya ala sahidin wa yaminin maneli akan ingatasi saksi sawiji lan sumpah jadi ada ahli saksi nu unggul di antara duaan seri dakwah karena ayam anu ayam eta teu aya dina leungeun maranehanana nu kaya di saksi nu kudu diheulakeun nu unggul teh adalah matelaakeun pinah milik geus dibeuli saha kalau geus dihibahkeun nu kadua didinya teh nyaeta ngabawah tangan geus dimilik mutakeun dimilik kumudahi anu katiluna nyaeta kalau termasuk ngabawah tangan gitu ikrar pinah itu kedua saksi kudu diheulakeun tibatan hiji saksi jeung sumpah cuma subiko mangka kali-kali dan diminakeun apa alamnya apa milku ahad di mana miliknya salah sawijine wong loro bidikri jamanin kalawan nutur zaman ngamilik au bayani annahu tamatalakeun satune saiku wulida dan padahal ketia saiku pimilkihi ing dalam milik masalah upaman cuma yang kulu maka kali-kali nutur ya si uang sababal milki ing sabab milik seri dakwah kita sok aya dina bab marodoman anakna eta teh anakna
Manya sapotong sewang Pak. Di aku kuno bogana kuno marokeun di aku kuno maro aku di nu maro. Ieu teh masalah teh. Cuman mangajarankeun saksi duanana ngajarankeun saksi bahwa permikeun doma teh datang doma teh kereuneuh. Itu ngajarankeun saksi bahwa permikeun doma teh can reuneuh, balik tadeuneuh geus diparokeun. Ieu ngajarankeun saksi. Anu unggul nya saksina nu kahiji anu matelakeun pinah milih. Nepi ka salah sahijina nu kadua nyaeta aya dina bawah tangan mudai jelema nu ngaku. Anu katilu kudu aya 2 saksi kudu diheulakeun ti batang saksi jeung sumpah hungkul. Anu kaopatna kudu diperkelakeun di dinya nutur zaman pinah milik atau zaman pinah milik atau matelakeun bahwa eta doma reuneuh teh dilahirkeunna ke dina milik jelema nu maro. Nu kaopatna saksi nu nutur kana sabab milik seperti meuli hibah wasiat ketika waris. Seperti itu bisa dengan harus dijual oke. Tengah maksud ngajual jeung reuneuhanana. Hibah wasiat kawarisan wae. Kalau dina bab waris oke. Lamun doma reuneuh na samanya diwariskeun maka bagian sakabeh ahli waris. Nah lamun doma reuneuh na saenggeus diperkoleh ku ahli waris saurang diseuleuh. Maka eta milik manehanana. Moal teh masalah teh. Awidah aya atawa lamun sidakwa wong loro saean ing perkara sawiji biya di ahadima kang tetep ing dalam bawah tangan salah sawijine wong loro. Apa nih tasarupan ing dalam dipolahkeun atau imsakan atawa ditahan kudimat mangka kudu den dinginakeun apa bayinatuhu saksine ahad min ghairi yaminin saking orang yang disumpahan. Wa in ta'akhara lan sanajan akhir apa tarihuhu nyebut tangale bayina. Pantul nyebut tanggal dari pertelakannya dina syarat suku. Au kanat atawa ono. Au kanat atawa ono yang bayinat iku syahidan saksi sawiji wa yaminan lan sumpah. Karena bayinat dia teh umum kita 2 saksi teh manana atawa sanajan hiji saksi jeung hiji sumpah. Wa bayinatul khariji lan saksi kita aya kharij aya dahil. Aya dahil manu ngabawah tangan. Lan den dinginakeun sapa saksi wong orang anu ngabawah tangan kharij teh. Sahidaini anane iku saksi roro. Aulam tu bayin atau matelakeun ieu bayinat sabab milki ing sabab milik. Min siroin bayane saking tuku wa ghairihi lan jane tuku. Tarjihan kana ngunggulkeun di bayinat sahibul yadi kadua saksi wong anduene ngabawah tangan. Yadihi kang tetep ing dalam tangane sahibul yadi. Kayu sama lan sampeyan arahan ya sahibul yadi. Ada hila ing dahil
maksudnya itu bahasa kharij bahasa dahil teh adalah lamun dahil majelema nu ngabawah tangan nu keur nyekel ari kharij mah jelema anu teu ngabawah tangan. Karena unggul kene saksi dahil tibakeun saksi kharij. Wa yen hukimalan sanajan den hukuman. Wa yen hukimalan sanajan den hukuman apa bil awali saksi bil ula nya apa bil ula saksi kang awal nyata kharij. Pembelakian nisaniati lam sadulunge ngadeg bayyinah kadua au bayanat atau matelakeun apa bayyinatul khariji saksi wong ora ngabawah tangan sabab milki sabab ngamiliki kese. Tadi teh wabainatul khariji teh hale utawi ya sakidae sahidae wabainatul khariji sahidae lan anak oh tadi teh wa aukananya tadi sanajan aja saksi dahil gitu ya. Biji saksi jeung sumpah bayyinahna sanajan aya saksi kharij eta dua saksi. Juga kudu diheulakeun nyata jalma nu ngabawah tangan. Saksi jalma nu ngabawah tangan saksi dahil. Nambiya kaul au syahidat. Lamun nyakseni lamun jadi saksi sapa bainatul khariji saksi wong ora nu ngabawah tangan bianawa kalawan satune wong iku istarahu tuku ya si wong ingse minhu saking akor au min bayi atawa saking wong ado ing akor masalah upamane kudimat maka kudu dinginakeun ieu bainatul kharij libut lanil yadi karena batal ngabawah tangannya dahil tina idin ing dalam mangsane sahidat walau aku malan lamun ngajenengkeun sapa khariju wong ora nu ngabawah tangan bayyinatan ing saksi biana dahila kalawan satune wong ngabawah tangan iku aqrabus ikrar ya dahil lahu kadul kharij bidalika kalawan kono-kono orang ngabawah tangannya atau kalawan kono-kono istarohu kan ya kudimat mangka kudu dendingenakeun ieu bayyinah kharij walam tanpa ulan manfaat ing dahil apa bayyinatu saksine dahil bil milki kalawan ngamili illa ing dakarat aning lamun nutur ieu bayyinah intikolan ing ngalihe pinah deui mungkinan kan mungkin intikolan ing pinah deui seperti ku dibikeun atau dijual deui mungkinan kan mungkin minal mukir ilah minal muqarrilah
kang ikrot lahu kadue kharij saking wong kang ikrot apa lahu kadue al ilaihi maring dahil muqarrah itu nya muqarrah teh kharij ilaihi maring dahil ada utawi kela iki kudimat bayyinatuhu iku yen aku mahalamun ngajenengkeun ing bayyinat lamun ngajenengkeun dahil ing bayyinat ba'da bayyinatil kharijin dalam sausene saksi wong ora ngabawah tangan bila pimalau aku maha kalawan perbeda lamun ngajenengkeun ya si wong ge dahilnya ngajenengkeun dahil ing bayyinat pembelaha ing dalam sadurunge bayyinatil kharij ya nah karena satune bayyinah dahil paranya ya Ikuin nama tus mau pastinya dan tarima ia bainah dahil ba'daha ing dalam sawisene bainah kharij. Di anal asla karena satune asale pijani bihi ing dalam arahe dahil iku al yamin sumpah. Palaya dulu mangka orang ono ngali. Maka ono ngali dahil anha ado saking yamin madamat ing dalam saragine langgeng utawa sagine dawab ieu yamin iku kapiatan kang nyukupi jadi asal nama dituntut sumpah heula kecuali lamun si kharij nyantukeun saksi mangka ulah wakapinah kana minahkeun saksi canang tukeun saksi mah geus cukup ku sumpah sabenerna dina dakwaan teh. Ngan lamun si kharij nangtukeun saksi teu cukup ngajawab dakwana ku sumpah, eta ge kudu nangtukeun deui saksi si dahil ngabawah tangan ieu. Kudu ono tawi kela iki ku pira-pira cabang. Lau ujilat lamun wis ilangkeun namun wis dilangkeun apa yaduhu ngabawah tangane maksudna bawah tangan teh milik ke wong milik ke dahil dibayinatin kalawan saksi kharij dahil teh jalma nu ngamilik kharij teh jalma nu teu ngabawah tangan sarua nya ngabawah tangan di ngamilik teh sarua-sarua keneh ngabawah tangan ngamilik beda nya ngabawah tangan dibayinatin kalawan saksi kharij cuma akoma mangka kali-kali ngajenengkeun ieu dahil bayinatan ing saksi dimilkihi kalawan milike kalawan ngamilike dahil mustani dan halekan nyarandeikeun ilama maring barang maring milik qabla ijalati yadihi dalam sadurunge ilang milike dahil watu diro hale dan uduran ieu dahil bigoibatin kalawan bigoibati suhudihi kalawan goib piro-piro saksine dahil awi jahlihi atawa orang nawuruhe dahil bihi kalawan syuhud sumiat mangka kudu den tarima ieu dahil ieu bayyinah ada bayyinah mangka kudu den tarima ieu bayyinah dahil kaku dimatan kudu den diminakeun ieu bayyinah dahil cara tadi deui ilang tajal karena arana ilang ieu yad dahil illa li adamil hujjati angin
lamun geus dihukum mati lah milikna kusabab aya saksi tim muda ini jelema nu nuntut si Hori tujunya jelema nu teu bawah tangan ari si Dahil teu boga saksi tuluy we nangtungkeun saksi lantaran cenah diuduran ngomongkeun udur eueuh saksina atawa teu nyaho aya saksi sugan teh eueuh matelakeun sanad maka kudu ditarima deui eta saksi Dahil jeung kudu diheulakeun tibatan saksi Hori hukum anu geus teu terbukti jadi batal dina hukumna jadi ganti deui lakin lau qala tetapi lamun ngandika sapa al-Hariju sapa al-Hariju wong orang nu ngabawah tangan wa utawi yase iku milik ingsun istara itu hus milik ingsun ingse mingka saking sira pakola mangka ngandika sapa Dahil wong ngabawah tangan bahwa baita utawi saiku milik ingsun wa aqomala nangtungkeun ieu Hori jelandah ieu bayinata ini ing saksi roro pada nangtungkeun saksi dua saksi maksudnya bima kalawan dakwa pola kang ngandika bima kalawan dakwa pola kang ngandika ieu Hori jelandah wong roro bisa udima mangka kulian dengenakeun sapa al-Hariju Hori dia makul diheulakeun Hori karena ayat tamah weruh dina lapan huwa milki eta dina ucapanana jadi dibedakeun anak biziyadati ilmin karena weruh bibayinatihi ing dalam saksine Hori binti qalil milki kalawan mustinah deui milik pancek si Dahil mah wa milki ari eta teh adalah milik kaula cek si Hori teh balik ta eta teh milik kaula geus meuli kaula ti anjeun meuli deui pan eta tamah weruh teh nya aya kecap deui geus meuli deui dibeli deui ai tadi mah dina masalah lamun teu namah mah lapadna mangka diheulakeun saksi Dahil anu nyekel ai dina ieu masalah mah diheulakeun saksi Hori wa kadala nalika ya kitu kudimat kudu dengenakeun sapa bayinatuhu saksine Hori lau sahidat lamun nyakseni ieu bayinah anau ing satune se iku milkahu milik Hori nama auda ahulan pasti menitipkeun Hori ingse au ajarohu atawa nyewakeun ieu Hori ingse au aarohu atawa nginyeumkeun atawa nyerikeun ieu Hori ingse lidahili kadue Dahil au anahu atawa satune Hori au ba'ahu au anahu au ba'ahu au anahu atawa satune Dahil iku ba'iuhu kang adol kang geus ngajual deui ieu Dahil au gosobahu atawa gasab ieu Dahil ingse minhu saking Hori wa utliqat haleden mutlakeun apa bayinatud Dahili dan lepas hale ngamutlakeun wa atlaqat hale ngamutlakeun sapa bayinatud Dahili saksi Dahil ngomongkeun huwa milki karena aya ziyadah weruh teh nyaeta tamah-tamah apa kupinah deui milik eta binti qalil milki piheulakeun walau tada ayalan
siri dakwa wong roro dabatan ing hayawan au ardon atau ing tanah au daron atau ing imah di ahadihima dimiliki kadue salah sawijine wong roro iku dimilik maka itunya iku dimilik salah sawijine wong roro mata utawi banda piha ing dalam dabah atau ardon awil hamlu atawa renehan awil jaru atawa gagah kudimat maka kemudian dinginakan apa bayinatuhu saksine ahad al bayinati maneriakeun ing atase saksi asahidati kang nyakseni bil milki mutlaki kalawan milik mutlak Rinpirodihi karena anda wekine ya ahad bil intifai kalawan ngalap manfaat kalau yadu mangka utawi bawah tangan iku lahu dimilikan we ahad ini taso mangka lamun narima tantu apal mata ubanda dibayatin ing dalam ruangan sawiji kalau yadu mangka utawi bawah tangan iku lahu dimilikan we ahad pihi ing dalam bed takut ngumpul jadi tadi ke masalah ku dihelakeun heula dahil jelema nu ngabawah tangan tibatan khori jelema nu tengah bawah tangan kumaha ieu masalah lamun di tanah nu diparabutkeun atau imah nu diparabutkeun atau hayawan nu diparabutkeun tapi salah sahijina bogoh banda atau reueuhan eta hayawan atau bogoh pepelakan dina eta tanah maka kudu dihelakeun teh jelema anu aya bandana anu aya reueuhan anu aya pepelakanana tayadulah berarti teh nyerikeun zat aya di manehanana ku infirod sorangan oge hayang sorangan kecuali masalah tadi teh lamun namah weruh teh nya geus pinah dari milikna saksi kadua teh lamun saksi kaji ngomongkeun mutlak pan tadi ya bil mutlak ngomongkeun milik mutlak teh ari eta dabah adalah milik si khori misil kitu nyalapan eta ngomongkeun saksi karena milik mutlak tanpa dikajian kunana ceuk saksi teh saksi kadua balita ari eta tanah teh adalah milik si dahil karena si dahil bogaeun bana dina eta tanah bogaeun pepelakan dina eta tanah maka meunang eta si dahil itu bahas istilahnya nya istilah ulama fikih aku bahasa kitu dahil khori kudu apal heula istilahna istilah ulama fikih bahasa istilahna walawi talapalan namun parabutan sapa aja ujani salaki pamajikan di amti atil baiti dalam pira-pira banda ing dalam rumah walau badal pir kotilan sanajan iku ing dalam sawusane pipisahan wala bajinata lan saksi iku maujud wala tisoso hal ana katangtuan iku maujud di ahadi maka dari salah sawijine jauh jaen biadin kalawan ngabawah tangan Palikulin mangka iku kadue saban-saban sawiji tahlipul akhari utawi nyumpahan wong weneh. Faidah halapa mangka sumpah ye jauh jaen. Juila mangka den andadekakeun ieu mata. Bainahuma ing dalam antarané jauh jani. Wa in saluha lan sanajan patut ieu mata ampiah kanya iku di ahadihima dimiliki kadua salah sawijine jauh jae pakot bu
masalah teh umumnya sebatikeun salaki di pamajikan geus pisah ngaku kana bana imah seperti lomari, liswar, makari kulkas. Cek pamajikan teh milik dewek eta mah. Cek salakina teh milik dewek eta mah euy. Aya marabutkeun kulkas di jero imah. Teu barogaweun saksi ngan ngomongkeun milik mutlak kumpul. Bari taya katangtuan banda di imah kumaha taya katangtuan banda teh di hiji ruangan anu dimilik tegasna ruanganna meunang udunan teh nya imahna meunang udunan kok salaki jeung pamajikan mun imahna nu lalaki mah heureung meunang ngabawah tangan lalaki meunang eta kulkasna diaku ku salakina diheulakeun kecuali eueuh saksi anu nangtun tamah-tamah weruh pinah milik teh. Namun saksi nu kahiji ngomongkeun milik mutlak unggul. Mata kieu masalah teh umum sebenarnya. Lain masalah dulu cok katingalina sigalieu di masalah teh keur mahaeun ieu. Tapi teu jarang ieu masalahnya loba pamasean ngarebutkeun liswar, ngarebutkeun romari, ngarebutkeun motor. Kasur ya. Kalau perabot dapur kana piring-piring ka ditu nage. Di arah dapur. Jadi itu masalah teh umumnya. Kumaha seperti imahna meunang nyewa lain ya salakina deui sarua walaki sosoli ahadi imah teh. Mangka lamun masalah teu beres kitu dalam mengajarkan saksi dua nana teu ditarima kesaksianna bener dua nana. Salaki jeung pamajikan pengakuan bener dua nana, ngajeulkeun saksi dua nana, bener dari dua nana dari siapa? Karena wala bayyinata. Kunaon make taya saksi anu ngomongkeun tamah-tamah weruh di salah tadi teh wala bayyinat. Ngajeulkeun saksi dari dua nana ngomongkeun milik kungkul, bener dua nana. Dalam diomongkeun dahil imahna menang nyewa deui bingung. Atau imahna menang udunan, lain imah salakina. Komo imahna menang awewe maduh. Geus we bana di jero nage milik awewe kabeh wa. Eta mah ulah yang aku we jadi lalaki mah. Geus we jadi babysitter eta mah. Namun masalah teu beres keneh cenah geus silih sumpahan dua nana. Salakina sumpah, pamajikanna sumpah, milik kaula lain milik maneh sarua dua nana. Namun geus sumpah dua nana lah geus bagi dua ka lieur-lieur. Kulkasna potong ragaji wabieu jadi dua. Maksudna we diragaji jual heula teh duitna bagikeun dua anu. Heuda masalahna teu beres. Pan ayeuna masalah hukum hakim mah kudu beres ulah nepi ka teu beresan masalah teh. Au halapa atawa lamun sumpah sapahaduh masalah sawijine jaujani podo mangka ngahukuman haki ku dia mangka den hukuman ieu mata ari ka dieuna jadi mufrad teh tujuna juila bainahuma ari itu lapan amtiahna jama' itu jama' lapan mata. Kudia maka den hukuman ieu mata lahu dimilik kadue ahad. Namun hiji hayang sumpah hiji mungeun. Kama lawih taso kaya lamun tangtu. Ieu mata iku bil jadi ing dalam bawah tangan. Wahalapa lan sumpah. Ieu sohibul yad. Dahyol teh. Tah ieu mah dahyol. Imahna nu salakina kali sumpah salakina eta kulkas di jero teh sumpah eta kulkas nu aing da imahna nu aing eta dimilik ku salakina lamun pamajikanna nu boga imahna pamajikanna nu meunang
Watur jahulan kurden unggulkeun sapa bayyinatu saksi ditarihin sabikin kalawan nyebut tanggal kang dingin tanggal kang tiheulanya tanggal tiheula ngamiliknya. Jadi kudu dibejakeun tanggal sabaraha euy meulina. Jamna maksudna tarikh sabit teh lain tanggal heuh jeung jam-jamna. Kalau wisahidat mangka lamun nyakseni opo al bayyinatu saksi ya hadul mutanaji aini kadue salah sawiji saking wong parebutan roro si ainin ing dalam ain dia dihima kan tetap ing dalam bawah tangan ing mutanaji ain au jadi salisin atau ing dalam bawah tangan wong katelu aula biadi adin atau orang ing dalam tangan wong sawiji-wiji dimilkin kalawan ngaku ngamilik kalawan ngamilik bin sanatin wit saking satahun bilal ana tumeka maring waktu iki wasahidat lan nyakseni sapa bayyinatun ukhra saksi kang weweneh bil akhiri lil akhara kadue kang weweneh dimilkin kalawan ngamilik laha kadue ain laha kadue amtiah lahu kadue ain kana ain jadi ain jadi kana ain laha kadue ain min aksaro saking kang leuwih akeh min sanatin saking sataun ilal ana tumeka waring waktu iki kasanatayani kaya 2 tahun patur jahu maka kurden unggulakeun sapa bayyinatu dil aksa disaksi kang duwe leuwih di anna wa kana satune bayyinah iku asbata netepkeun ieu bayyinah al mil kain milik di waktin ing dalam waktu la tu'ariduha kang ora melawanan langkang ora melawanan ing bayyinati ing dalam waktu sapa ukhra saksi kang weweneh wali sahibi tarihi sabiki lan iku dimilik kadue wong duwe tanggal kang dingin ujratun utawi buruhan wajiadatun lan wuwu hadisatun kang anyar min yaumi milkihi wit saking dina ngamilike ieu sahibi tari sabi bisahadati kalawan saksi di anna kana satune ujrah iku fawaidu milkihi pira-pira manfaat milike sahibi tari sabi. Jadi lamun palebutan 2 saksi ari banana eta ayana diparebutkeun aya dina leungeun duaan seperti kawaris warisan can dibagikeun atawa bana nu direjeun